Aing mah dijararan nu kieu geus burit kieu urang teh ka mana-mana ieu teh di imah wae. Ulu. Ampun teh aing SW-nya si Cindy. Ya Allah, eta ti bagian sebelah oge kuat di SW-keun. Nyora pisan dasar. Gitu tak ijen mah kampung teh bang jijin sebelah oge di SW-keun, jijin sebelah di SW-keun. Ning kos urang mah raja jang sebelah aja ada duit ya. Ka mananya urang neangan duit ya. Orang punya ide ya. Orang amarek makan teh kasih sisil mah. Sisil makan beunang ieu ku urang di papanas di bobodoh kita beda ka urang beunang duit. Makan sisil mah aja. Meli eueuh jelema pisan ieu teh urang teh neangan si Dinda eueuh neangan si Silma eueuh teh panggil-panggil ta tadi. Jadi kumaha sih? Urang kudu neangan duit ka mana ieu euy? Silma? Naon? Kebenaran ya, tapi dia aku teh kelewat tadi teh. Meni kebenaran aku teh ketemu kamu di sini aku lagi lewat teh. Ka mana atuh ceritanya? Aku tuh biasa jalan-jalan aku mah orang nanti kita betah gitu di rumah teh suka pengen jalan-jalan wae. Tumben kamu henteu main gini? Nya keur liburan heula we atuh lah. Nya liburan kamu mah liburan wae juga kamu mah juga hidupnya menyenangkan ya. Menyenangkan sekali. Kamu mah hidupnya teh menyenangkan juga teh main wae, liburan wae ka kafe wae. Si Dinda mah digawe wae. Di Senin tapi ka Minggu tadi gawe we jeung digawe. Coba teh duitna. Teu gawe wae beungarahan teh bodar heueuh teu. Ya Allah, kuku kamu meni bagus. Nya tuh di urang mah dipake sengal. Si Dinda mah urang kamar teh ditembok kok aku teh tanganna teh harareng deung teh. Bener kamu mah meni mulus. Coba rambut teh ketinggalan atuh kamu mah meni kandel si Dinda mah. Jauhan ujuhan. Nempo di mana si Dinda kitu? Aku ningali Dinda SW na meni jeung dia coba eta. Jajan cimol SW kan aku mah meni asa teu pararan tes nya cek aku. Aku kira aku SW di cimol di SW kan. Aku gitu nya. Kagugu nya lucu. Haning HP na ya dua nih. Ya itu kabogu urang. Nomornya mana? Ieu tah. Oh iya, HP kamu coba aku lihat. Meni halus HP nanya. Ya. Halus HP na. Aduh. HP Abi. Coba. Sok. Itu naon HP naon tuh teh? Tah iPhone keluaran ayeuna. Teh nyaho iPhone 25. Diayakeun ku saha iPhone 25? Geus aya makanya teh kudu gaul coba hidup teh kamu teh kenapa sih enggak gaul? Dikacrot maneh mah. Sil, aku mau mending ngefans teh ka kamu teh. Kamu mah nya aku sok lihat-lihat di sosial media campur pararan teh campernik pokona mah kamu mah dijangkung leutik alus mun dipoto teh. Coba ampun rambutnya bagus. Gitu? Kurang lebih geulis si Dinda? Bener, lebih geulis si Dinda. Si Dinda mah norak kampungan. Ya gaul gitu. Kamu mah gaul. Ya gitu urang lebih bodas si Dinda. Amun gitu. Bener. Heeh, sigana nya amun barang-barang kieu mun ngadahar es kelapa ngeunah sigana teh da. Bener, ngadahar es kelapa kitu nya. Yang sebelah kitu sigana teh enak sigana teh da. Ya, yang satu itu ya, duitnya ya. Bener. Kamu mah bager teh si Dinda. Kembali gimana teh eta? Ieu mah merek di sebelah mah jeung meuli naon sih ngaranna teh? Itu teh es kelapanya benernya. Meni geulis kamu mah. Aing lebih geus si Dinda euy. Pasti lo banu naksir ka kamu. Nya pasti. Ya aku rek makan teh nya. Nuhun pisan ya. Diberikan sebelah ayeuna. Heeh, mah nyeblak lah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mayan aing mah bati ngakalan batur. Sisil mah percaya wae ku aing disebut cantik lah, apalah. Padahal banyak kecantikan aing kemana-mana ya ampun. Mayan ku jajan sebelah. Mangsa ka mana deui? Dinda. Di mana Bude ya? Biasa. Di mana? Biasa we tas jalan-jalan tadi teh. Coba orang angkat sisir mah. Kumaha sih? Sisir mah ngomong kan maneh. Lamun aing ngomong ke sisir mah tuh nitip si Ais mana? Di mana tuh? Di YouTube ya. Ayo.
Di harus saya. Ngomong kenapa sih masih ngomongin mana kumaha sih cenah ngomong teh udah apa si Dinda nya apa orang babaturan mana orang babaturan mana mau bajar teh cenah teu gaul cenah amun bisa di foto-foto teh asup gayana teh kitu deh ada cek urang alusan mana gaya mah jauh jeung si Silma mah si Dinda mah kamu mah cek si Silma teh cenah kumaha cenah ka urang teh lalaki teh loba nu bogoheun teh cara ka si Dinda cek urang masih lebih cantik manehnya pasti loba nu bogoheun ka Dinda daripada si Silma mah naon si Silma ngomongkeun kamu tata nu ngoroweca ngomong teh aku teh diam mah nya aku makan taunya kamu mah baik ya aku baik itu setia kawan kamu mah bagus gitu sudah percaya beneran kumaha deui cenah ngomong katanya cenah si Dinda mah kosok ieu wae keluar malam cenah sama cowok coba keluar malam sama cowok kemarin oke cenah pulang teh pagi jam 4 cek aku teh bener asa kumaha mungkin cek aku teh kitunya terus ngomong dia aku tuh kan dia aku teh tanya mau pinjam duit ke si Silma teh nya 50.000 cuman gak dikasih sama si Silmanya si Silma mah keperet merena aku kur goceng mainnya weh coba aku ini guys asal lapar yang karedok gitu tah coba enaknya mau yakin ngamam karedok gitunya aku masuk tenaganya ngajakan jajan lagi ke kamu anu bager aku mah Silma bager teh tah teu koret teu mere duit nya bener kamu eta HP-na dua oge HP-na si Silma orang HP nate HP manehna mah anu disorasi aja ya sampai nate disorasi aduh warna naon mana berat disorasian bener mun dikarunya aing mah dikarunyain pisan ari HP 2 cuma disorasi dasar ya aku mah da aing ngacapar poe gitu sok sayang karedok aku mah da jigana enak ya siang-siang ge makan karedok iya meli iya nah meli kamu cek aku kayak bener nih bager bener gelisan aku gelisan kamu bener ya coba sok hayang teh jus aing geus ngadahar karedok teh ya tuh tambahan dia jeung meli esna tapi bener bener gelisan kamu putih kamu mau kulit naga teh si Silma baru dong si Silma mah baru ya tapi aku teh kalau makan karedok teh suka hayang ngambil jeung basrengna basreng ada gitunya enak gitu kayak kita basreng ya tuh ya taman deui lah ini kamu mah jam tangannya bagus bajunya selalu apa namanya teh itu teh fashion na top model outfitnya bagus bener terus hayang jamna mau aja mah bener aku mah nya amun sok nimpokeun mata kamu mah teh mani indah sisil mama kunaon sih mata teh belek kan bukan mata amit-amit uyuhan bogoheun lalaki na cek aku mana si Erwin teh lebih pantesan jeung kamu daripada si Silma gitu bener bohong tapi pernah ngomong kieu si Erwin teh ke aku bude cenah kenal teh sama si Dinda cenah salamin atuh ke si Dinda teh mah cantik pisan ya cek aku teh emang iya si Dinda mah cantik kenapa tuh kamu pacaran sama si Silma bener teu bener kurang disalankeun ya ini asal kerupuk nancan aya deh kumaha ya teu tambahan di ya ada asal nambahan wae aing mah tanyakeun bae ke tukang CS kita kan CS jeung CS mah kudu kitu CS mana mah ngatakeun duit urang dari si kamu kan naon nya nomor baraha nomor 50 genep mun aku di tempat-tempat teman-teman tareng segala dia Cynthia Bella aduh ya Allah mending geulis sebenarnya ente Anya Geraldine gitu itu atuh wae teh mah mangga kamu masak gitu we ka aku teh kamu mah katro banyak akunya kuper meureun kamu mah di bager pisan ka aku teh mari jeung karedokna jeung esna jeung kerupukna jeung basrengna mani urang teh mari jamu coba teh mari jamu teh marahan gocengan ya dia tuh tambahan ini aduh alhamdulillah alamin rezeki anak soleh Gusti Agung ternuhun sia makasih banyak pokoknya kamu mah terdepan terhebat terbagus tercantik sedunia aku kurang main mana sih pada mainan sorangan cuang kamu mana mun kamu barang kenapa sih simak kita kan CS aku mah kalau sistem ngomongin apa-apa tentang kamu tuh aku mah selalu dibilang kamu kan aku mah bela ke kamu aku mah nggak bela sistem apa sih
Orang tuh ada duit loba. Bener. Makasih. Tuh, pamit ya. Iya. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai na alis. Emang halus. Ilmu masalah tiga. Halo, bareng. Iya, ya. Saya dan kumaha hirup aing. Aing mah menang duit, pemenangan. Coba jangan silung. Mantap. Coba aing ngarek hitung ya pemenangan aing poe aya baraha. 5. Tuh. Wow, loba euy. Mun kieu mah urang bisa shopping. Bisa ke salon, bisa mau di sebelah teh Mimin. Waduh, edan. Ke aing bisa nipu sahadinya. Babayu. Nipu batur mah tinggal diadu-adukeun, tinggal diomong-omongkeun barego percaya wae. Emang bener si Bude orang malu hiji gelis si Silma. Si Erwin meureun mungkin bogoheun ka urang. Awas mun aing amprokin si Silma. Aing awas weh ngajuli dan aing. Bener berarti nya si Bude ge urang lebih bodas si Dinda, Bu. Nya atuh nya juga si Dinda. Si Dinda mah kurang gari deung cenah. Awas ku aing si Dinda. Awas satempokeun maneh julid ka urang. Ngomongkeun aing. Ih, naon sih? Mana naon ih? Maneh ngomongkeun urangnya ka si Bude. Mana ge ngomongkeun urangnya? Henteu ya, maneh ngomongkeun aing naon maksudna eta? Maneh ge sarua ngomongkeun urang. Arek ge maneh tah ngomongkeun urang, si Bude ngomongkeun maneh ka urang. Maneh arek ge. Menjarkeun teh cenah, maneh teh ngogoreng urang ka si Bude. Mana ge kitu mah ngagoreng urang. Iraha urang ngomong kitu ka maneh. Tah gandeng lah maneh. Maneh tah Dinda anu Maneh kita tengah. mah ya ulah sok adu-adukeun wae. Gandeng maneh. Maneh teh jujur jalan mana? Gandeng lah. Kita bener maneh teh si Bude. Heuh bener. Goblok jelema teh. Beda cerita Tah, beda jelema bener. anjir. Emang itu? Gobloknya sih. Iya. Susul si Bude ka urang mah ngomongkeun maneh Dinda, mah jangan goreng maneh pokona mah. Orangnya gitu mah goreng. Monyet teang, hayu emang anjir hayu ayeuna. Oh gitunya, Udah naon lagu sih gitu gitu teh. Adu dombakeun itu bener. Maksudnya eta mah ieu Din, pemitnahan tah. Ngaya-ngayakeun wae aneh. Gilu dah ih kunaon sih? Bener. Eta mah nya atau mau nganjuk panci coba nganjuk katel coba harga 12 juta. Cek aku mah keur naon mau bazir. Harga 12 juta keur panci unggul mah. Aku oge nya beri motor eta tiru di imah dijajarkeun teh sabang. Kan we aku mah da biasa aja we aku mah anu hiji motor paragi ka Indomaret heueuh meuli sayuran, anu dua pake ka Pasifik eta ka Indomart, anu hiji deui nya aku masuk ka mana we liar-liar ka mana kitu. Heueuh. Pokona mun aya gosip naon terbaru hubungi aku ya. Heeh. Terima kasih sayang. Dah. Atuh bedas kumaha hirup aing nya. Pokona mah jelema anu sariri kitu ka aing teh. Da aing terlalu kaya. Mending tidur aja we ah. Bude, budang. Yo, budang. Budang poe kan diseret. Naon sih hai kalian teh meni sok rariwo. Ih, aku tidur oge. Gandeng pun wae. Maneh gandeng. Ai naon tuh ya teh maneh? Gandeng. Yang dicomot aing. Ieu teh naon? Kayak jelaskeun. Sok-sokan teh nyahona naon maneh. Maneh. Aneh. Kunaon ieu teh? Maneh. Sok duduk lah aya. Ambung. Duduk. Aku tidak akan terlalu ya. janji. Sorry. Ngomong-ngomong manis. Orang itu aing sieun aing sing ngaradat kieu mah aing kumaha aing urusan naon euy. Ya, mending duduk lah orang bikin kopi. Ambung. Sorry. Enggak ya. Duduk aya naon. Bong atuh. Ulah nu naik. Emang kunaon sih? Maneh cek maneh ngomong ka urang ngagoreng si Dinda, tapi ka si Dinda ngagoreng urang. Hello. Yo ngomong ka si Dinda mah cenah majarkeun ngagoreng si Dinda ka urang mah cenah. Ih cenah si Dinda mah cenah kukuna harideung teu jiga maneh. Hidung ge henteu tinggal tak kurang tah. Henteu pernah ngomong gitu. Urang mah ngomong ngakieu. Ih, si Sirma teh cantik, si Dina teh cantik banget. Bohong. Bener. Kamu mah yang duit wae. Kak urang ngomong cina apa sih sama goreng, cina isolasian. Henteu. Yo dengekeun urang mah sok disolasian ge boga 2, sok urang mah tuh 2 tuh HP-na ge. Henteu ngomong gitu. Maneh sok ngabohong ulah kitu tah. Ngabohong gitu. Maneh mah beda jelema beda cerita, aku masih. Heeh sih, aku masih. Henteu, kirain gitu. Tong gitu lari ke si kieu manis bisa ngomong. Sumpah urang mah, sumpah tah urang mah henteu. Bude kunaon?
cilaka ku pamela sorangan gitu teh. Tah kan cilaka ku pamela sorangan tah gitu. Tah azab suka ngomongin orang dari belakang adu dombakan. Tah kan ayo nangis itu kumaha? Bisa kitu kumaha sok? Urang kamar tadi tepuk kok aku tetangana teh harareng deung gitu teh. Bener kamu mau menimus. Ih, coba rambut teh ketinggalan atau kamu mau menikah si Dinda mah. Ih, dia jauhan ih. Jauhan. Ih, Nempo di mana sih ini? aku ningali Dinda SW nak manajer dia coba eta. Hah? Ya jangan cimol SW ke ih aku mau asa tepararahan kasih aja kan. Kira aku SW di Cimol di SW ke. Pas gitu ya. Agugu. Damit ih. HP nate HP mana nama anu di sorasi ada. Benar tuh di sorasi Ada warna naon? mana berat. Di sorasi ada bener. Meni karunya aing mah. Di karunya bisa nah. Hari HP 2 cuma di sorasi. Wah sok kitu ka batur teh. Naon-naon teh yang dipuji ku batur, ulah sok goreng batur di tukang teh. Tah kan sok aya rasana kan? Ampun, kamu jago ya, wah anakku. Arek kos kitu deui mau ka batur. Ya kumaha beli uang tuh beli di bonakon. Ulang-ulang nang gede pukul orang-orang gede mau gelis deui. Kumaha urang. Cilaka dapat sisa sorangan kudu ngomong urang